rupa sebab rupa masa kadar dedelean mata dedelean mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah teu make aturan lantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruruba mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitunganna kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus pokona Allah ndeuleukeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1000 99.000 deui jang naon teh sia meuli pulsa Gusti dek mana sih anu telepon Jibril ambo si wawaniana orenganan aya jelema ngaran Jibril sugan teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaranan Jibril ku galedeg bener deh bisa babara kali boro-boro ngaran Allah benang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril be bisa babara kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deui taya si hade ya ngaranna taya informasi bahwa urang kitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu bae deuk halal hadirna sekali hadir kabeh sekali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 urang kena sabaraha tah saurangna padahal ke rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa itu geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 nu ngaji tuh sia mah cak aing ge bener teu
jauh di 1000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah il cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah aja minggu ieu moal keneh ke cenah terakhirnya ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba kan siapa cek babaturan teh beda dunu mere bagian nu dahar dibagi-bagi ku Allah bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas lah dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ke eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapah memang kitu nu dihaulanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaulana beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakari dongengkeun kos kitu nu besi pajar hayang si pajar hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente be dan si Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong ka nyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana ndeulekeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang ge loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jangan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nu keur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beunta aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blak weh susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua haji pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae kakelek sagala kabitis geus aya kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijelemaeunana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang kumaha sih hesena cenah geus sabira zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja
ulah aya hubur riasa, ulah aya hubul dunya, ulah aya godob, ulah aya jahlu, nafsu, hawa, watak. Wah, Masya Allah, ngalegitkeun eta mah saleh. Lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis. Geulis mah pandangan mata. Tapi make pandangan ieu. Ieu di bawah ibadahna bisa henteu. Kitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata. Dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus. Dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus. Aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe, kahayang ceuli, kahayang mata, atuh moal anggeus datang ka pae. Terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan. Nutur kahayang ceuli, kahayang sungut, dagang di pamarentah henteu make aturan. Kulantaran nuturkeun kahayang mata manggi awewe urang Karawang geulis. Mulai geus nu di imah ditinggalkeun. Aya sawah sakotak dua kotak dijual. Nyana teu nyaho aturan. Ngadepean mobil. Teu nyaho haram, teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang. Di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik. Ke geus sengkleh we karak balik ka nu kolot. Gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu. Lu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata. Kahayang ceuli, kahayang irungna. Di stop eta ku urang. Eta nyetop, eta lain lalagaan sesele. Urang gudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees. Stop ku sia ta coba ta. Sia goblok mata hayang hees bae. Geus sakalian dipereumkeun ku ieu. Tak kudu carekan cak mata teh pos kitu watu. Tinggal ngelekete we ka handap. Gede nyarekan ayo ku aing sia dipetang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing dek dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakeun dek diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh sok kitu. Merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat didelegeun kene endeu kumaha lalaguanana tuh kan na ieu batak hese jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sungut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pere ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa letik Tuan Syekh manggeus 3 peting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk di dahar kumaha eta begitu deuk di dahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah
Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatu liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat tama jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipicen ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk di dahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuhan Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu begitu subhanallah beuki wasaran cak majikan ka banda sorana eta sih mang di deuleu ngagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuhan Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kieulah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ka amis bege teu ceulita buah hasemna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat asem teuing eta teu kuateun waduh jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah ja urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ke hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae wih luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola komoeuna acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50% nu datangna Haji Mukmin Haji Soleh Haji Faiz Pauzi bangsa duka itu tah Ki Haji datang kadenya Ki Haji goblok tolol bin boloon teman ye dibalik Natal teh aya makna-makna tersendiri dibalik pengurangan pendiskonan dan lain sebagainya urang kudu kababawa kuno kos kitu dulah urang mah biasa bae ke masjid ke mushola ka imah urang mah kitu teu kuat meureunna teu rame di masjid teu rame si Udin deui puyeng aing di masjid naon eta lantaran sawah watek tapi padahal lamun urang make neuleuh mata hate mah di masjid aya Allah masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imam tilok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencan
sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedelean pantang dedengean nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul atuh masih kene nyeun proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria jah dan lain sebagainya teh dibere bae ku bupati marahnya iyalah nuku urang deuk dihaulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut nah gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalaya toriko tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-laranganana dagang limbah nyandung deui nu bertoriko teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang di toriko mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun jelema nu geus ka Allah bae bakal na cukup ku saaya-aya ke lamun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh ali toriko paeh di luhur beuteung nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kadua diseru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirna ku santri-santri ieu kamu Khalil, kenapa kamu ketawa-ketawa? Hah? Ngeganggu orang sholat, beres kamu. Lantaran di non gitu ditanya terus, saya makanya ketawa terus itu di hati kiai, di imam ada nasinya. Kaget kiai na. Orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar. Jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna. Keur ngakeul lah cek urang langsung dibawa ke imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nya teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero aya Scoopy di jero aya Beat
aduh aya motor beat aduh Gusti Allah bagus komo nu SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek holili mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al Ittihad atau Al Azam lantaran gede ieu ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masok make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih basuh kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masok make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir ge eta mah masih syariat keneh kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin embung aing embung ngamakmum pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamun ka moal ih Muhammadiyah ge tutu masalah tah jeung make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona mah cak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal tah mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum embung teu bisa disalahkeun sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum ka nu teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ge supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya na udah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jang naon aing ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha deuk nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin si ulah sok nyanyahonan geus aing mah rek nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab naon nyahoeun nyana lah kos kitu tuh eta kakarak zahir kobo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak ngamakmum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hubul jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam na yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah gina beda karazana kos ceramah
Kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan P3 di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan-muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan-muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamahala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Ciku Patalaga Haji Atinah binti Haji Asyik maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara nganyahokeunna selidik urang mana ieu korban kajadianna di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna tah ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik jang jelidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu Akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walingi malulu tapi kan perlu penanganan karena pihak korban keluarga merasa penasaran ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge nyelidik ka mana ya karangkas sabaraha duit tak karangkas jeung dahar-dahar puas tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus jadi lamun jelas mah neanganana ngiraheun kehilangan motor lapor polisi nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa ku ari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes ya babari jasa kanyawan titik komo mun mawa HP mah lah tamang geus kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa ya itu mah urusanna kecil titik mana dan lain sebagainya kanyahoan mah deuk lumpat ka mana
kanyahoan kajen kukumaha ge sebablah Indonesia tealetik geus dikurung kejadian di mana di Balaraja naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung dari jauh ke Merak dari jauh nyebrang ke Lampung leutik kabeh kos kitu mah komonya mawa HP ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae jangan HP teh anyahoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komo jangan HP deui mah tah geus langsung ka nyahoan teng 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 tak di dieu berarti suara tinggal diteangan di dinya ya geus gampang jasa tah mah gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tah geus gampang ona rada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah kacitra deh sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalang ngamaenkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna na Gatotkaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu ngajawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon gara tuh pan sia mah nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang maen ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh ieu kuari teh keur neangan Semar ya Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadei cepot cadei goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot teh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti Bu itu sih boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar eueuh mun ku urang di manaan sieun sebenarnya paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok haji kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangkari cepot nah Semar jeung santri nu opat ieu kalut sieun kula sabarna isyarah eta sieun Masya Allah kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus
nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih ya. Ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya. Masya Allah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi ieu Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tiga urang manggeus bae tah ulah caritakeun kos kitu teu masa kadar siloka kuari mah urang lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu di tengah-tengah kekalutan politik, ekonomi, budaya, urang mah biasa bae ka Allah. Abeh tentrem, abeh tenangkeun bae batur mah. Urang mah urang bae, ulah milu kacok ulah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya ya kos kitu ada Gus Dur bata. Aduh, rada aneh oge. Nah, pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang. Ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikeun jadi proyek ieu lah nu beratna sehingga jeleba kuari leungit motor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh ilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi mung aing mah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan ka embe segala tah eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan eueuh sadu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sedangkan urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikeun eueuh kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah kaayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri hehehe kumaha gitu encan DPR oplok gitu aku mah emang naon nu diselesaikeun emang punya anak gitu lamun nyana nyelesaikeun masalah mah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beus si boga tetangga DPR geus banding talia gantung berarti beneran deui aing menu kena sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah tukang ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang geus tah ieu berbagai kasus mun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika kitu keneh berbagai kasus neuk mutuskeun kumaha jaksa dek putuskan kumaha hakim lamun teu disodorkeun ku polisi sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh nah ieu teh kan kudu dibiayaan nah nu mantak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas kos gitulah balik deui ka rakyat nah ketika dikaji oh jaheuh nya mana nu beres yeuh kos gitulah boro-boro nu teu jelas nu jelas we antasari can kumaha ada tangga kuari kasus geus pugu Pak Harto mah jahajo Pak Hartona isdet kemudian berbagai-bagai saha deui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae nu geus jelas teh tuntas atuh komo urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos kitu imah supaya nyaho bae ulah bebejakan nu sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentak teu meunang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang
nang naik-naikan orang nurun ke negara orang etalah di negara demokrasi ngomong mengenai laksanakan Gusia wow Gusia di kursi enak kaya lu gue sembarangan lu mau nurunin gue belum tahu lu di belakang gue enak kaya lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok ayo lawan gue tidak bisa lawan aku mah coba ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing masa gitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mentok mikir cenah ka kieu deuk ngaji naon da sia dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng-puyeng amat sih walau taqabbala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng tekan lain hiji geng pasar kemis asup geng ti bojong di asup tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti Semar eueuh kan kawanungan sehat ai kira Semar makan geunah sia kabehane kana yang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya jak kitu-kitu keneh cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona namanya ho beres baheulana deulekeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun ku aing dijual duitna jang aing sia mah neulekeun bae ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing Semar mangeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar hei deuk naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar salengkah dua lengkah tuit neuleuk ka luhur salengkah dua lengkah nyeuleuk ka katuh salengkah dua lengkah nyeuleuk ka kenca Semar teh keke heula cak Semar teh aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar aya urang apa monoton wow parah geus plek-plek li ka kenca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur wah cenah kieu nyaho ti mana ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun goblok meureun yang di Belanda aing ira ka Belanda sia aing nyaho bae tuturkeun aing atuh Gus sia ira ka Belandana naik naon tah ieu bojong marah geng pasar kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu golok geus hambalaya otomatis bojong berikut anak buahna turun kabeh pasar kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi ieu pasti nah ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar nu mayan jeung nu dipaean neraka jahanam kabeh boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge demo polisi ngamankeun terjadilah bentrok pembunuhan al qatil wal maqtul finnar je pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang
neraka jahanam sia. Di cenah ulama pan perintah ti atasan anak ka jahanam. Di pan imah demi negara presiden jahanam. Eta emang geus ka jahanam kabeh. Jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh. Ye, hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia. Sangeunahna segala henteu-henteu. Ieu keur carita supaya urang sadar. Ieu mah jang supaya sadar oh jaheuh tah abeh kitu doang. Lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuh tah abeh jaheuh doang. Ulah kieu di mana salah ieu. Oh salah ieu mah. Ya, sabudak. Tenyawan di luar naon teh sia. Cak aing ngajina boleh ditangkal asem. Teu nyawa jaran. Ih ngaji ka mana sih sebenarnya? Bojong. Jeung pasar kemis. Iya geus ngacacar. Di dia jago kungfu, di dia kungfu boga, di dia silat, di dia karate, di dia karate, di dia silat. Di dia besi, di dia besi. Pokoknya permainan-permainan tim mimiti Cikalong datang ke Kalong ngampi aya kabeh. Cikalong, Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah. Nah, dua kelompok bojong jeung pasar kemis geus ngajajar. Kemudian ngayakeun peperangan gut. Ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna. Sedengkeun ti bojong aya meureun saratusan mah ti pasar kemis aya saratusan mah. Nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab. Saha ta pelakuna kudu kanyahoan. Kudu kanyahoan ieu. Walau taqabbala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok bojong jeung pasar kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese pain ieu tahama kitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhir maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana iyalah pihak sopil akhir hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar kemis menyerang ke pihak bojong apakah pihak bojong menyerang ke pihak pasar kemis pihak penyerang iyalah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggil selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha tah pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah. Hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh teh haram, tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah nah ieu makin loba anu dibunuh makin istimewa di mata Allah. Hiji ngabunuh istimewa, dua tambah keistimewaan, tilu leuwih istimewa, 4 5 gelep 10 luar biasa keistimewaana. Makin loba anu dibunuh makin istimewa. Sabilillah. Ieu mah sabilil besi. Limbah. Berarti bentuk di negara urang teu jelas. Nah, mata kula sok wani-wani pakai aturan lah. Karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh nagara urang lain nu DPR lain nu MPR lain nu presiden nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR dilaksanakeun ku kitu pemerintah tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah
bagi jelema anu dididik soal ilmu politik wajar kami ieu nuntut soal hak kami di lapangan ternyata disiksa penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat ieu mah lain memperjuangkeun agama memperjuangkeun rarasaan boga hak buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu sebab dititipkan Kang Bung Karno titip negaraku hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan apapun yang diinginkan oleh rakyat pertimbangkan setelah ditampung dan pertimbangkan putuskan ternyata kan pertimbangan iya kan sebelum nyaritakeun kos itu jadi negara naon oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus gitu teu betah pikiran Gus ya maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona mah ieu negara kakara masyaallah encan urang lamun nyaritakeun tentang agama nyaritakeun tentang toleransi agama mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkeun padahal mayoritas kapan di Indonesia teh sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan udah dimenangkan tapi ternyata suara mayoritas Islam tidak didengar ke pemerintah kami tak sebagai masyarakat Islam lu salah apa pemerintah sih ketika nyaritakan toleransi selalunya anak bae nu dibela kumaha sih lalakona geus deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu ayo isu pagetos serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nya nama kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae aya polos lulus tidak ada polos mampus eta kos kitu deuk kumaha tah di negara urang ayo coba gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih mun ku urang di pikiran bae repot gitu aja kok repot nah balik orang ke Allah keun bae teh urang mah balik bae ka Allah anak ibadah bae ka Allah nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh di pikiran sakitu diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan bae pelaksanaan anu beneran aing mah ka Allah bae tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh ti sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka batu nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya urang mah percayana ka Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur urang nu bener inna dina indallahil Islam di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng bakal loba bihara-bihara geus puguh gereja-gereja ayelah negara Indonesia terus demokrasi mah imamna ya Amerika ya terus baik ku Amerika dikondisikeun mesti kumaha ya urang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teh teruskeun itu mah dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doang dari rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beak ulah hayang prima bae nu urut
geus teu kabeli lantaran nu di pikiran aing kuari dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung asa 12,5 coba kumaha coba itu anakan ben kumaha nah ieu tah rakyat eta kula bae nu cicing we di imah mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk keur carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana ah cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedangkan segala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedangkan pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit nah ieu kumaha tah kan rakyatnya anak bongannya hayang jadi camat bongannya hayang jadi bupati bongannya hayang jadi gubernur bongannya hayang jadi presiden atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin yang gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba leuwih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh kan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia ya kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia Masya Allah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin we ujianana di Indonesia mah pohara jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek ka tipu sebenarnya namanya disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh Masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tamat tiba heula Kalimaya Maja geus jelas tamat tuh Palembang geus jelas tamat tuh tiba heula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada ti baheula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja make batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur menggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan kuarina batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego tah budak eta nu edan ngaranna gos gara itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian ku nya percis orang Garut teh tarolol eta urang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk dipandian ku nyana geus itu tanya ku urang manuk kana eta wo ieu pakis ieu anis ieu wo sere lain-lain sebagainya beres dipandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk dipandian nya henteu geus kajian mamang mah teu mandi ge anu di jero geus dipandian encan nu di jero ge can dipandian bloan eta manuk hiji-hijina ge teu kapandian go nya Garut Bandung Tasik kos Garut jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan batu di Garut mah Tasik Bandung geus leuwih ti heula edanna sabenerna nanaonan teh kos karari itu masyaallah santri geus karari anu geus soek sampingna ge aduh Gusti Allah lagu kalau jadi karari ya alam Masya Allah nah Pak ini
kita lu nih mengaji hese painil tahma kita lu lamun campu gelut pergelutan palausun pihak pisopil akor laos terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat pelaku ialah barisan sopil akor yakni barisan anu nyerang wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak bojong jeung pihak pasar kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak pasar kemis lah nu nyerang gas ayalah nu korban didinya maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula. Nah, deteksi heula, integrasi terus bab laosna di dinya. Tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang doang. Tapi ternyata aya kericuan di pihak bojong. Pihak pasar kemis can nyerang canaon di bojong geus ricu tat ayalah nu kabunuh eta mulai nyarakeun besak pihak pasar kemis berarti tama papi aki soki laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan berarti tinggal di teangan didinya perlu saksi syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna andai kata terjadi keributan pihak pasar kemis jeung pihak bojong maka terjadilah ribut didinya aya nu korban pihak bojong misalna nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha ternyata pelakuna Zaid aya saksi Bapak Bakar Pak Bakar ieu adalah orang adil maka bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar bawalah ke polisi ke meja hijau adili seadil-adilna jangan dulu diputus takut memang ieu Ki Zaidnya lain pelaku nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana di samping tanda-tanda melakukeun geus aya saksi eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan teu beunang langsung diponis tidak bisa atuh sebab naon ieu kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia selesai dengan tanda-tanda lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarah kana yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi jadi saksi itu memperkuat nah geus mengarah nu tadina 50% naik 60% naik 70% oh iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna maka diputuskan oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar maka jelaslah pelaku tersebut adalah Zaid putus tok beres ternyata begitu di akhirat pada kenyataanana lain Zaid anu ngabunuhna lain hakim teu kasalahan jaksa teu kasalahan diadili kan jaksa kamu saat itu menghakimi memutuskan bahwa pelaku adalah Zaid betul kenapa kamu sampai melakukan putusan hukum bahwa pelakunya adalah Zaid malaikat oh itu iya jahanam cek malaikat nggak dibagi-bagi sih kenapa dulu nggak dibagi-bagi kerjasama dong sama kita nggak tahu malaikat kirain saya emang gak doyan kalau doyan saya kasih bukan itu ini Pak saya berdasarkan pengajuan polisi bahwa mulai dari
tanda-tanda yang diajukan oleh polisi dari sidik jari dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda bahwa barangnya yakni pekakas yang dibawa oleh polisi, di situ ada sidik jari. Setelah dilihat dari sidik jarinya ternyata ini adalah milik Zaid. Itulah yang pertama. Yang kedua, ada Pak Bakar, dia siap jadi saksi bahwa dia adalah melihat langsung pelakunya adalah Zaid. Maka dari tanda-tanda yang sangat mengarah untuk bahwa Zaid ini adalah pelakunya, dari tanda-tanda tersebut itulah saya putuskan hukum. Tapi ternyata pada hakikatnya bukannya Zaidnya. Itu saya melakukan seperti itu tidak dari hawa nafsu saya, dan saya waktu itu juga pengen kencing, saya kencing dulu. Saya memutuskan hukum, saya lapar, makan dulu. Saya waktu itu juga pengen senggema dengan istri saya juga ke kamar dulu waktu itu. Waduh, enak bener malaikat. Itulah. Jadi jangan sampai hawa nafsu saya seperti itu. Maka terserahlah saya. Itulah putusan yang saya lakukan. Berarti kamu tidak salah. Langsung tetap hakim maka sorga. Itu salahnya. Sebab melakukan atas dasar dalil dan laos tadi. Tapi lamun sangeunah-ngeunahna silakan. Tuh kan. Masya Allah. Wa kadza abidun. Kitu kene selain daripada seorang saksi yang adil. Abid mah kapan budak belian. Ngalia abidna ayat 3 ayat 4 nanyana siap jadi saksi. Itu kene nisaun awewe, kaman awewe mah teu bisa jadi saksi sorangan mah, tetapi ketika 2 antiluan 4 dan selanjutnya bisa dijadikan saksi-saksi mata wanita lebih dari 1 2 3 4 bisa dijadikan saksi. Wakila yustaratu tafarruquhum, cik sakaul disyaratkan tafarruq. Beberapa saksi ini harus seorang-seorang. Saurang heula aya 10 yang nu nyaksian saurang, panggil saurang bae teu meunang dihijikeun sakaligus. Setelah ieu bubar kabehan aya saksi sabaraha urang saksi 10, 5, nu 5 teu meunang disakaliguskeun. Saurang heula. Gitulah carana lantaran besinya ada persekongkolan yuk, urang setuju yuk. Berarti kan aya muatan-muatan di jerona bahwa pelakuna Zaid. Ya, urang satu suara. Eta teh meunang kos kitu teu beres. Berarti lain jelas jangan neuleuh. Maka saurang tanya saksi saurang, tanya saksi saurang, tanya saksi saurang. Teu meunang disakaliguskeun. Setelah beres saurang karak dikumpulkeun suarana bulat apa henteu. Masya Allah. Ieu mah sabarna lain ajian urang. Lain ieu mah geus teu kudu diangekeun ge masalah ieu mah. Tekudu ieu mah jeung bagian negara ieu mah. Bagian negara, polisi, jaksa, hakim ieu mah. Urang mah bagian korban urang mah. Wa qaulu fasaqatin wasibadi wa kufarin lawatun bil asah. Ucapan jelema sababaraha nu fasik nyana jadi saksi tetep lawas bae. Sibyan budak leutik aya lobaan mah aya 3 4 5 nyaritakeun bahwa pelakuna eta adalah Zaid, tetep lawas tanda-tanda kuat. Termasuk kufar, kafir ge. Aya Kristen misalnya, aya Buddha misalnya, Yahudi misalnya. Nyana nyaksian leuwih ti hiji, 3 4 5 tetep sanajan kafir, laos. Artina laos teh ya tanda mengarah kana yen nyana kudu dipercaya omonganana. Walau zahara wallahu a'lam.